Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sasunda anu salawasna toleh mikarestun mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana moal anu caketna moal anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan kinulur rahayu ginanjar kabagjaan lahir tumekaning batin aya dina panangtengan kersa cat Allah Rabbul Alamin. Kalian mugia wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana. Saluyu sareng tujuan pribados dina ngadungkikeun ieu karya-karya pribadi, karya simkuring tiasanes ukur ngiring ngareurah kana gumuruhna karamean di dunia maya nya khususna dina YouTube. Kalian mugia parwargi agung cukup lumur jemar pangampura bilih dina tata cara simkuring ngadukikeun ieu carios seueur lepatna seueur kakiranganana atanapi kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun mung ieu anu tiasa didukikeun ku pribados mung sakieukeuna. Para wargi dina dinten ieu teh masih neraskeun hanca carios anu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalian parantos dugi ka bagian ke-20. Dina bagian ke-18 anu parantos didugikeun sabaraha dinten kamari nuju nyarioskeun nya Santanu Ogena Wangsi Sengni Karwati nuju jojoh adu jajaten sareng para karaman anu sok diserbat gerombolan ajaglir anu ngahaja-haja ngajorag ka lemur cagak haur seja males dendem ka Nawangsi. Nanging ku bantuan Santanu eta para gerombolan anu jumlahna langkung ti 20 tep pada asor eleh wawesen malah aya sabaraha urang anu di kaperlayana anu sabagianana nya sumrah nu antukna kabur ninggalkeun eta lembur. Da kumaha kalajenganan eta carios mangadangukeun dina ieu episode di awit dugi karengsena. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-20 karyana Andang S. Argayuda.
Lumangga nun kula sadaya nyerah ijinan we pikeun nyandak pingpinan kula rek dibawa mulang antukna anu karilimaan teh sumerah da manehna ngarasa pamohalan bisa ngelawan Santanu sedang kuno wanoja wae maranehna teu walakaya tong dipasihan ampun Kang tuman urang pehan we sakabehna nawangsi cumarita garang manehna can bisa leler tina amarahna sabab kecida nafseunana ka parakaraman teh make kumawani deui daratang ka lemburna ulah nyai urang mah ulah sarwana manehna tos teu walakaya tai hartina ditandasa ku urang taya untungna siga gedugna moal bisa deui ngagunakeun elmuna dina waktu anu lain sakedeung-kedeung jadi moal bisa deui ngalakukeun kajahatan Santanu ngarerema Nawangsi manehna surtikan kaya Nawangsi tapi Santanu moal ngantep lamun Nawangsi kabawakeun nyieun tindakan anu kaleuwih sabab eta tindakan sarua wae jeung jalma-jalma jarahat sanggeus anu jarahat pada bubar purudul warga lembur anu tadi pada nyumput juljol nyamperkeun Santanu jeung Nawangsi warga lembur surak aih-aihan tembrakeun rasa kabunga sabab parakaraman geus bisa ditumpas ku Santanu jeung Nawangsi satadina mah maranehna putus asa sabab teu nyangkeun lamun bakal aya Santanu jeung Nyai Nawangsi palurah bereskeun we ieu tilas tarung teh aya sababaraha urang layon anu jarahat dikurebkeun we sakumaha mestina margi sanajan nuju hirup mangrupakeun jalmi jahat tapi mayitna wajib ku urang dipulasara Santanu cumarita ka katua kampung sangkan mulasara layon jalma-jalma jahat anu harita dihitung teh aya 5 urang sumangga nun keun eta mah urusan emang ujang mah sareng Nyai Nawangsi ngareureuh we ke tuangeun sareng leueteun mah dipangpopolahkeun ku warga ieu lembur katua kampung nyanggupan pikeun ngalaksanakeun amanatna Santanu teu kituna oge bet asa piraku aya mait diantep sina ngagogoler atur nuhun palurah sim kuring sareng Nawangsi bade ngurus heula Nini Karwati wereh tadi anjeunna kalenger seureuteuy ngaluar-luarkeun getih sanggeus ngucap kitu Santanu jeung Nawangsi tinggal leos mur imahna Nawangsi rek ngadon reureuh bari ngubaran Nini Karwati cag urang tunda heula nyaritakeun Santanu oge Nawangsi urang teu neun heula dina handeulem saeum urang tunda heula dina hanjuang siang samper-sampereun deui jaga dina waktuna kudu caritakeun ayeuna mah urang nyamper deui caritaan anu geus lawas teu kacaturkeun nyaeta ngeunaan Asep Danu jeung Mang Sabri anu boga rasa dendem ka si Samer nyawa Asep Danu jeung Mang Sabri sanggeus diomongan ku Santanu mangsa ka tukang basa manehna perang tarung jeung para begal di tengah leuweung langsung mulang ke lemburna manehna jadi mawas diri yen sagala omongan Santanu tai anu nyalahan lamun kamampu manehna teu ditingkatkeun pamohalan bisa ngalawan si Samer nyawa ukituna unggal poe Asep Danu dibaturan ku Mang Sabri terus-terusan meuseuh dirina ku Mang Pirang ilmu kanuragan jurus-jurus main pona diasakeun dibarengan ku daek meuseuh diri ku sering tirakat Asep Danu moal teu biseun Asep Danu teu bisaeun mapohokeun amanat anu jadi kolotna
yen manehna kudu mangmalaskeun lanceukna anu ngaran Sutamanggala anu maot akibat ulah jawara jahat. Asep Danu mah teu apaleun kana rupa lanceukna sabab umur lanceukna jeung manehna beda jauh. Ngan ceuk bapana cenah lanceukna teh keur jenengna ngabogaan bojo ka awewe anu kacida geulisna. Cenah ngaranna teh Enih Nawangsi. Anu jadi buleud tekad Asep Danu rek terus ngasih samar nyawa beda ceuk bapana lanceukna teh waktu maotna bogeun anak awewe anu masih orok. Sanggeus bapana dipaehan ku nu jahat indung jeung anakna teu kapanggih laratanana. Jadi Asep Danu meunang tugas ti kolotna sangkan maluruh anak lanceukna. Lamun seug dititenan lalakon Asep Danu teh bet geuning aya kaitanna jeung lalakon Nawangsi. Sabab bapana Nawangsi oge ngaranna Sutamanggala. Indungna Enih Nawangsi. Den kumaha malur si samar nyawa teh bade diteraskeun. Hiji poe mangsa reureuh tina latihan Mang Sabri tumanya kadununganana ka Asep Danu. Sabab manehna oge ngarasa kabeungbeuratan ku amanat dununganana anu diucapkeun samemeh dununganna tilar dunya. Kuring moal mundur mang sabab ieu tugas mangrupakeun amanat tinu jadi bapa. Najan nyawa tarohanana ku kuring bakal terus dilakonan. Asep Danu tetep dina tekadna manehna rek terus meluruh si samar nyawa. Sabab anak lanceukna pasti aya di manehna kitu ceuk pikir Asep Danu. Sumuhun Den mangmah ka menawe aden lumampah bakal terus nyarengan. Atuh sugan we putrana Aden Sutamanggala ka pendak laratanana. Mang Sabri tetep buleud paniatan rek marengan dununganana sabab manehna salila ieu hirupna jeung kulawarga Asep Danu. Sok sanajan dununganana geus tilar dunya tapi manehna rek terus bebela katurunanana. Atur nuhun Mang, enjing mah urang niatan we ngalalana susuganan kaperang urang bisa manghilaratan di samar nyawa. Syukur-syukur pami urang bisa tebung jeung Kang Santanu di geusan Pilempangan. Asep Danu kacida tumarimana kana kabela badegana. Mang Sabri teh ngurus manehna ti mangsa manehna keur leutik keneh nepi ka ayeuna. Karasaeun kabelana Mang Sabri anu ikhlas tur pinuh kanyaah. Nu mata Asep Danu mah nyaaheun pisan ka Mang Sabri teh. Po isukna sanggeus ngadatangan kuburan bapana oge kuburan indungna Asep Danu dibarengan ku Mang Sabri miang sejengalalana. Teu puguh ka mana tujuanna mah dan niatna oge ukur sejangalalana. Susuganan di geusan limpang manggi beja ngeunaan patempatan si samar nyawa. Atuh syukur-syukur lamun manggilaratan ngeunaan anak lanceukna anu cenah anak lanceukna teh awewe. Mun hirup teh meureun umurna teh moal sabaraha jauh jeung umur manehna. Sanggeus dilalu mampah sameme asup ka jero leuweung Asep Danu jeung Mang Sabri ngadodeureureuh di hiji warung. Kabeneran Mang eta warung teh paranti pangreurehan jalma-jalma anu lumampah jauh. Jadi di eta warung nyadiakeun kadaharan anu lengkep. Harita oge Asep Danu jeung Mang Sabri sakalian bari dahar.
sabab geus waktuna barang dahar. Mang punten ngiring tumaros dupi emang kantos nguping kana ayana begal kahot anu ngaranna Samber Nyawa. Santanu pangangguran tumanya kan boga warung susuganan aya pituduh ngeunaan si Samber Nyawa. Si Samber Nyawa atuh eta mah garong anu pangtelengesna sareng elmuna kacida saktina. Si Mang anu boga warung mani ngarenjag barang meunang pananya ti Asep Danu. Sabab ngaran si Samber Nyawa mah pada mikasieun. Sumuhun anu eta Mang. Asep Danu nganyakeun bari hatena ngarep-ngarep beja anu bisa dipake pituduh ku manehna. Nya terang ari kana ngaranna mah mung alhamdulillah kapas dieu mah teu acan kantos karanjah ku si Samber Nyawa. Nanging saurna ti saprak dielehkeun ku Santanu si Samber Nyawa teh tos lami oge taranemongan. Si Mang anu boga warung sumarita ka Asep Danu manehna apalin ti beja anu dibejakeun deui sabab sepak terjangna Santanu mah teu waleh jadi kacapangan balarea. Oh janten si Samber Nyawa teh kantos tarung sareng Kang Santanu. Asep Danu mani ngajenghok paingan saleda ieu Santanu apalin pisan ka si Samber Nyawa jeung bisa ngukur kana kamampu manehna. Jadi bisa mepering ka manehna anu ceuk Santanu mah manehna can waktuna ngelawan si Samber Nyawa. Kantos ujang ari Santanu mah teu oleh janten perhatosan masyarakat. Margi sepak terjangna teu oleh bebela ka masyarakat. Sareng deui anjeunna mah sanes jawara samanea. Anu boga warung nyaritakeun ngeunaan Santanu ka Asep Danu bangun reueus. Sabab manehna emang kacida reueusna ku jawratan patanding anu katelah Santanu. Asep Danu jeung Mang Sabli sanggeus ngarasa cukup ngareuhna langsung ninggalkeun warung. Tujuan Asep Danu mangsarita rek mapai-mapai pileuweungan susuganan panggih jeung jalma-jalma jarahat anu sok ngagarong atawa ngabegal. Sabab ku cara kitu manehna bakal bisa manggih laratan si Samber Nyawa. Ke punten ngasuhila sekedap para wargi sakantenan simkuring sejak ngiring emutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadengekeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe heula. Karentong hilap like na oge komentarna di SNS atuh kahijina supados ieu dongeng tiasa teras nanjeur salui sareng seni oge sastra kebudayaan Sunda hirup-huripna di zaman ayeuna iwal tinggal langkungan media YouTube. Atuh salajeng nama supados di mana simkuring medar di lalakon-lakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Tapi basa Asep Danu keur ngasruk di antara rungkun-rungkunan ting runggunuk di jero leuweung. Ujug-ujug nu ting kolebat katempurna mah aya sababaraha jiri manusia ngancan jelas tangtunganana sabab kehalangan tetangkalan. Den kahade hati-hati sigana bakal aya pibahayaeun. Mang Sabri buru-buru ngelingan dununganana sabab katempun ku manehna aya nu ting kolebat bari marwa pakarang. Ceuk pikir Mang Sabri pasti eta teh begal. Nyamang gendah urang ayonan we itu ngalati ilmu sangkan lebih rancingeus jeung nambah-nambah pangalaman. Asep Danu oge nempoeun kana ting juringkang di antara tangkal-tangkal jarangkung. Manehna langsung sayaga, pedog panjangna langsung dicabut tina sarangkana. Ciat karek oge ngomong Asep Danu teh ujug-ujug ngabentak ti tukangeunana hius kana punduk Asep Danu aya nu ngahiuk di barengan ku hawa tiis. Haid Asep Danu nyadar yen aya pibahayeun ka manehna nu datangna ti tukangeunana. Sakilat Asep Danu luncat ka hareup bari ngadorong Mang Sabri. Saterusna waktu lincak lemah langsung malikeun awakna. Us aya bedog panjang kumolebat ngelibat awakna. Kurang ajar wanita ukur ngabongohan sok maju kabarinya mah boga kawani. Asep Danu langsung nangtang kanu keur ting kolebat meureum manehna. Bedog panjangna langsung dipalangkeun palebah dadana. Mang hati-hati Asep Danu langsung mepelengan badigana sangkan adina kawaspadaan. Sabab ieu jalma-jalma nu datang ka manehna teh tetela rombongan jalma jarahat. Siap Den. Mang Sabri ngaregreugeun dununganana bari langsung pasang kuda-kuda. Bedogna diabarina dengan katuhuna. Sanajan lain bedog panjang saperti bogana Santanu bogana Asep Danu tapi bedog Mang Sabri kacida sekeutna meujeeh jang tarung ngalawan begal mah. Ciot anu tadi ngabongan Asep Danu langsung nyusul tepus panarajangna. Bedogna kumolebat trek nyabet beuheung Asep Danu. Bedogna nyewuk kacida cepetna siga anu buru-buru hayang mergasa Asep Danu. Haid Tapi Asep Danu gentak ngibaskeun bedog panjangna. Berantrang dua bedog diadu kacida tarikna. Nimbulkeun ciralatu anu raceleng akibat ku tarik-tarikna bedog diadu. Ciat Asep Danu narik bedogna kalian langsung disabetkeun sungewong. Bedogna kumolebat ngarah dada musuhna. Gerakan anak kacida cepetna nandakeun yen Asep Danu geus aya dina kamajuan. Musuhna ngarenjag kaget tapi buru-buru narik mundur awakna. Pos bedog Asep Danu ukur nyabet angin. Ciat Asep Danu teu mereka sempatan langsung kumolebat deui bari nyabetkeun bedog panjangna. Sabetan bedogna kacida cepetna bari musuhna dina kaayaan anu can siap sabab tadi dikagetkeun ku sabetan bedog Asep Danu. Salah deui bedog Asep Danu langsung ngabeset dada musuhna. Aduh, musuh Asep Danu langsung ngoceak. Tina dadana langsung ngalai getih hirup masihan bajuna. Saterusna sasampoyongan ka nyeri. Atukna geblug awakna ngagubrak ngiban lemah. Kurang ajar. Ciot. Sarasa urang baladna po baturan ngagubrak tu walakaya. Langsung ngacurelat narajang Asep Danu. Bedogna kumolebat trek narok sirah Asep Danu. Ciat Asep Danu narik suku katuhuna ka tukang bari nyabetkeun bedogna ka luhur. Dipake rangkis bedog musuhna anu rek nampol sirahna. Belentrang bedog begal anu rek narok sirahna bisa katangkis.
Sanggeus kitungan sakilat sukuna meta kolebat suku katu Asep Danu kumolebat cebrod dampal suku Asep Danu nyayang kena iga musuhna. Aduh, musuh Asep Danu langsung ngagoak igana karasain kumane saringsak amekanana langsung renghap ranjug bakat ku eungap saterusna moyong kodahan kanyeri. Ciat Asep Danu teu micin kelolongkrang bedogna langsung komolebat beres bedog Asep Danu nenggel pisan kana peupeutian musuhna anu keur moyong kodahan kanyeri. Aduh tobat musuh Asep Danu kocak dengit awakna langsung boborot ku getih saterusna lumpat ngajauhan Asep Danu teu wani deui ngalawan jadi ngaraponan Asep Danu gestil urang jadi anu ngaraponan Asep Danu gestil urang ngalumprak teu welah kaya. Ciat teu katempo ti mana datangna jul aya nu kumolebat ngabongan Asep Danu anu harita karek ajeg tas ngarubuhkeun salah saurang begal anu jadi lawana. Awas Den, Mang Sabri barang nempo anu rek ngabongohan durunganana awakna langsung ngacurelat mun awak anu ngabongan ke Asep Danu. Bulan terang pedok anu nyauk rek digas penuh ke Asep Danu bisa ditangkis ku Mang Sabri. Ciat Mang Sabri teu kagok asom teu mang deui sanggeus nangkis bedog anu ngabongan durunganana bedogna langsung disabetkeun ngewong ti hanap ngewong ke hanap. Beras bedog Mang Sabri beneran pisan kana cangkeng musuhna. Aduh ieu anu jadi lawan Mang Sabri kocak dengek cangkengna ngewag ka sabat bedog langsung merungkut bari nyekelan cangkengna getihna teu bisa dibendung langsung ngayor masihan baju jeung caranana. Aduh nuhun Mang ambir we abdi kabeunangan. Untung Mang rancingeus. Asep Danu langsung anuhun ka badigana sabala mun teu kaberitulan ku Mang Sabri mah manehna pasti cilaka. Tah kaayaan eta anu ku Santanu dianggap kalemahan Asep Danu teu bisa fokus kana kaayaan sabudeureun. Sing waspada Den, nu jahat mah kabiasaanana sok ngabongohan. Eta tandana ukur begal kelas teri jadi wanina teh sok ngabongohan. Mang Sabri ngawawadian dudunganana sangkan leuwih waspada sabab ngaranna oge jalma jahat lain oge jalma jahat atuh ari puguh tata krama nama. Ciat modar sebudak edan keur kitu datang panarajang ti tilu urang kabehanana jurung jeleng tina balik ka kayon. Bedogna langsung kumolebat muruka Asep Danu jeung ka Mang Sabri. Ai keheulaan ari kudu perlaya ku bangsa andika mah. Asep Danu gentak ngobahkeun awakna ku jalan jingkrak ka gigir. Plos dua panarajang bedog ka manehna plus-plus teu bebeunangan. Ciat anu saurang maju mererek cember Mang Sabri bedogna ngahiuk rek nampol sirah Mang Sabri. Hai Mang Sabri menang panarajang anu sasat teu kanyahoan ti anggalna teu ieu geumpeur langsung narik suku katuhna ka tukang awakna ngareundeg dina gerakan pucuk eurih ka tiup angin. Plos bedog musuhna ukur kumolebat duhureun sirahna teu keuna kana sasaran.
rupina ceros nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh bagian ke-20 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan sim kuring dina anggoni ngadugieun ieu carios. Bilih kirang nyugeun makeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.